Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia wargi tepang di sareng simkuring di channel Calon Sukses. Wargi dina waktu ieu simkuring bade ngabahas pakakas nyaeta wuluku. Sapertos biasa kanu teu acan subscribe di subscribe heula, like, komen, sareng share supados nambih sumanget simkuring dina update video. Wuluku anu wangunana cigah palu gede anu dijieun tina kai. Anu miboga fungsi pikeun ngabajo serang, biasana make kebo pikeun nariku. Wuluku pakakas paranti muyarkeun taneuh sawah diwangun tina kai kalayan dihareupna make ruruhit sina rada mencos. Dijieun tina beusi kira-kira segeri dampaleungeun gunana sangkan taneuh ngaburingkal ka luhur atawa kaligir sarta katukangna make bubuntut minangka panyepengannana. Biasana ditarik kumunding atawa sapi, boh sarakit, boh hiji atawa dua. Aya dua jenis wuluku masing-masing miboga fungsi anu beda jeung dua-duana dipake pikeun proses ngolah taneuh. Wuluku kahiji dingaranana singkal. Pakakas ieu dipake pikeun ngabolak-balik taneuh. Wuluku nu kadua dingaranana garuk. Wangunana singkal tuluy beulah handapna dijieun tina beusi anu lancip jeung bengkok nepi ka taneuh nu disodok ku bagian hareup nu lancip sacara langsung ngaburingkal ka bagian beusi anu bengkok. Bagian luhur singkal mangrupa kai pikeun panyepengannana nu ngabajo jeung pikeun nalikeun kana beuheung mundi. Biasa alat pakakas ieu rame digunakeun usum hujan mangsa lekasan panen ngawitan deui tatanen, atawa bisa disebut di lembur usum macul. Nukiwari alat pakakas ieu tos arang langka digunakeun deui sabab ku kamajuanna zaman sareng teknologi. Pakakas ieu diganti ku mesin keur barudak ngora tangtuna seueur anu teu apal naon anu disebat wuluku, naon anu disebat garu.
Kusabab kiwari tos ampir leungit pakakas nu disebut wulu. Rupina sakitu dina bahasan ngeunaan wuluku. Hatur nuhun anu parantos nitenan. Mangga diantos video nu salajengna.